puluhan atos bos, iya 100.000 kuma puluhan dua aya tuh bos. Anak muda, urang ya duit nangka disetorkeun teuing tah si mak. Mak, boga teu tah ngahilian si anak muda tuh. Oh, aya anak muda, tenang. Tah heuh mak, syukur aya mah mak, mana mak 50-an dua. Anak muda, daguan sakedeung nya, maik nyokot duit nanya. Heeh atuh sok mak, tong lilanya di dagoan di dieu. Bos, yuk si Mama Rabik teh ka mana bos? Ieu mending geus 5 jam nungguan aing di dieu. Teuing aing mah teu apa. Ya, ieu we atuh, urang ditenggeul ka ditu nya. Tah heuh pangdangan keujig bos. Atuh nya dagoannya. Heeh sok sok. Ya, tuh si anak muda ngada dagoan, kajat bye-bye sare tuh. Buru bikin duitna. Cicing, bos areta. Ieu teh piduiteun, kumaha mun kita bagi dua. Heeh mak, kali-kali mah sok atuh lah bagi dua aja urang mah. Kieu ya. Yo, ieu teh duitnya 100. Heeh. Tah, jang bos areta 50 jadi emak 100. Yo. Heeh atuh mak, ya, atur thank you nya. Yeuh mak, lamun si anak muda nanyakeun kumaha atuh ieu? Ah, tenang bos areta. Si anak muda mah poho ieu. Eta mah urusan urang keun we engke. Heeh ari kitu mah atuh. Nyamanya. Yo, urang mah rek teu heula, urang mah rek jajan ya. Ya. Heeh. Hayu mak. Yo. Ah. Si anak muda nyampurkeun euy. Tenang, boga akal ah. Mak, mana mak? Menilai teh ge duit urang nu gantian tadi mana? Duh, urang nungguannya geus 5 jam. Ih, da duit lagi geus dititipkeun tadi ka si bos areta. Ih, sugan teh di emak kene duitan teh dititipkeun. Heuh atuh mah kitu mah, abere kasih bos areta rek moal duit. Ajik, da geus dititipkeun ka si bos areta. Bos, mana duit urang? Tadi cenah dititipkeun ceuk si emak ka bos. Betul anak muda. Yo, urang mah teu kape-apean duit henteu. Eta di si emak meureun duit mah. Ceuk si emak, geus ka boskeun dititipkeun. Itu nu beneran nu mana sih bos? Bener anak muda, urang mah teu katitipan duit. Yo, eta duit mah di si emak keneh anak muda. Aing mah cenah ceuk si emak di obos, cok bos si emak kumaha sih? Ya. Ya urang kudu kumaha ya? Yo, mending kene jeung we balik deui, susul di ka si emak jung. Aing capek kudu nikah heula tuh bos. Mak, yo, cenah ceuk si bos areta mah teu katitipan duit, cenah duit mah di emak keneh, beumana mak? Ih, eta mah fitnah anak muda. Kita tadi ge duit mah geus dibikeun ka si bos areta. Mi HP ajang ka si anak muda. Kitu pan. Aing, itu nu beneran di mana duit teh mak? Berarti eta teh si bos areta mitnah emaknya. Aduh, aing kumaha tuh ieu mah urang kudu kumaha? Jing we balik deui ka si bos areta. Da duit mah geus di HP ka kita tadi ge ka si bos areta. Aing mah heuh atuh mak, kurang dibawa ka si bos areta. Ajik. Bos, ya, geus buru dieu kan mana duit urang? Ceuk si emak di obos mah mitnah si emak buru ya, urang geus capek bos. Dulu eta mitnah kumaha. Yo, urang mah teu aing mah sumpah teu katitipan asli. Duit mah di si Mama Rabik. Leuleul eta, ceuk si emak cenah di obos, cek obos si emak kumaha sih ya? Aduh, aing geus capek. Geus ayeuna mah kieu bos, ayo mi ujung obos ka si emak. Bro, Aing mah kapanggih modal ieu. yo Malabik, dibawa ayeuna si bos aretana. Sok ayeuna bubuhna duit urang teh di mana? Tenang, anak muda. Cuman dijelaskan kumaha eta duit teh aya di saha. Mak, ieu kumaha ieu? Ieu mah katanggap basah, Mak. Cicing, jangan malu akalna. Ya anak muda, duit mah aya. Iya dina pesak. Hayu mak, kabur mak. Kumaha edan eta duit urang heuh Malabik. Heuh. Bos. Injil motor sakedeung bos. Lah, urang atuh. Tuh nu si Panglima we motor tah. Lah, embung bos, butut motor lagi si Panglima mah. Cih, nah anak muda mana mah kakak ngaledek karena motor orang butut kian yang penting mah boga tibatan mana leumpang beri nginjam. Yang mending keneh leumpang daripada boga motor butut ngerakeun jeung naeun. Ji daripada maneh leumpang leuwih ngarakeun. Geus bos ulah tinggi njaman we motorna. Lah, kumaha urang atuh Panglima, motor butut mah butut we. Urang ge embung nginjem lagi ka eta mah. Bos, injil motor sakedeung atuh bos ya. Tah urang ka pasar sakedeung. Semua barang ijem teh meuni pola pilih pisan meuni hayang kanu alus mah. Heuh sok tah. Atuh bos, nunya sakedeung bos. Sakedeung ka pasar tunggu aja bos ya. Ya, enak. Ah,
remote lagi aing kayak ku aing di kaditu cuang jailan di paehan ku aing remote-na. Terus atuh bos, paehan we, bungana tadi nyebut motor urang butut. Yo Panglima, ieu remote lamun dipencet teh si anak kuda pasti mogok. Sok atuh pencet bos. Cing tang pencet nya. Ah, motor teh parah euy. Lah, nanti bisa di starter. Aing mah motor alus teh mogok nih. Aing, ieu kudu kumaha balik deui aing keur bogana. Aing. Lah, aing aya we. Duh. Nasib. Aduh, anjir. Aing kalah mogok. Bos, ya motor teh kalah mogok atuh, Bos. Nah, motor urang mah tara mogok anak kuda. Rasain anak kuda, motor alus mogok. Mending kene urang motor butut tapi teu mogok, makana ulah sok ngaledek. Oh, atuh Panglima. Da urang mah tuh nginjem teh hayang nu alus Panglima, mengeunaheun ditumpakanna. Kapanan eta ngareunahkan ditumpakanna anak kuda. Coba eta ngarasan kitu. Ditumpakan kumaha ieu maneh, pan ieu kumaha didorong. Ieu teh kesan ngadorong motor kan. Syukurin anak kuda, emang enak nih Geus awas atuh anak kuda. Geus ku aing awas, bisi mogok mah ku aing, Mbok. Cing kumaha mogok kumaha tuh ieu teh. Bener mogok tadi. Aing. Ayo Panglima. Nah, eta motorna hari yuk. Aduh, ulah siga aing dijailan euy. Remote tadi dipencet. Aing. Awas sama eta. Cih, namanya kakak cicing we ken. Heula anak kuda, urang bingung ieu kuncina tina naon mimitina. Mana yang ngelakuin pisang ken? Tuh, penonton geus empokeun tina we, mimitina. Oh, gitu anak kuda. Terus geus tina we kana kunci naon? Terus kana kunci C Panglima, si ulah ngerakeun, buru. Atuh ayo we jeung C mah. Jadi WC, da urang teh ngobrol anak kuda. Urang minta lagi kunci ieu. Duh, mana yang ngelakuin pisang? Eta kuncina WC ken. Tempo tuh, aduh, anjing, buru. Ih, urang tak apal kunci WC mah. Aya nagen kunci WC mah di Mang Sarkim. Ken, lain kunci WC eta ken, ai maneh kunci WC. Lain kunci WC Mang Sarkim. Aing. Sia tarik main moal. Mun moal mah geus najis aing mah lah. Geus sia we anak kuda lah. Ka jeung si Panglima. Cih, nasi bos mah make ngamuk-ngamuk kitu. Anak kuda kumaha we teh? Urang mah teu nyaho kunci nagen. Talah kok. Cih, nah kalabur. Aduh, aing era. Aing ini lah. Kebenaran pisan, Mak. Yo, urang teh api bisniseun. Bisnis naon, Bos? Yo, Mak, urang teh ngajual HP 500.000. Tah, Mak ayeuna kompromi jeung urang. Oke, lamun si anak muda nawar, Mak asup ka dieu pura-pura nawar. Oh, Bos, siap ai kitu mah. Tapi emak minta komisinya. Yo, gampang masalah komisi mah. Nu penting mah aktingna sing alus pokona mah nya. Siap nah acting mah. Mama ahlina. Heeh, Mak, pokona mah ya. Mun datang pokona mah langsung ka dieu. Sok aing mah nyebut ka ditu. Siap. Bos, mana HP teh bos? Iya. Iya, HP mah yo. Nah, heeh bos. Pisan lah. Orang dibeli 500 bos ya. Mana HP teh, Bos? Nah, iya ya, arek usaha anak muda cenah, Mak. Oh, lah. Urang aja beli 700. Naon 700? Beureumkeun, urang rek ditawar 800 geus bos, urang dibeli. Nah, 800, Bos. Mending ku urang, ya. Lumayan, 800 Bos, ku urang 800, Bos. Wanian. Wah, urang mah pokona mah sok we saha nu pangluhurna. Barang angkut. Siap bos, harga tertinggi pasti diangkutnya bos ya. Geus bos, enak urang ya. Punten mak, HP-na 850.000 bos, geus dibeli ku urang. Nah, 850, Bos. Geus duitan ku emak lah. 1 juta digonjerengan ayeuna pisan. Duh, 1 juta euy. Bos, sigana mah euy, sok we ku si emak beli 1 juta mah. Urang mah dana mawa duitnya 850. Ope mak, tah beli ku emak 1 juta mah. Atuh anak mudanya hampura urangnya. Da si emak kan leuwih tinggi ya hargana 1 juta di leuwih ti maneh. Nya bos, teu naon. Sok emak eta HP rek dibeli ku emak mah 1 juta. Abi mah rek diheula atuh nya bos ya kitu mah nya. Mak, ti payunnya bos. Bye. Oh, bae anak muda. Mak, kumaha tuh ieu jadi kieu aing mah aing mah. Bos urang mah teh nyaho. Kapan urang mah ditaku Bos tadi actingna kitu. Tah, gitu mah emak tuh udah nawar atuh nepi ka 1 juta tuh. Jadi we si anak mudana teu wanion. Nah, jadi ka aing. Ada mana kitu oge lantan rezekina. Ya lah tuh lah. Ya HP-na ya. Dibikin ka urang. Ya tuh beuli we ku emak panawar emak 1 juta. Nah, jadi kudu beli ku urang. Kapan urang mah dititah ku Bos. Manya teu puga-pugu urang kudu meuli HP. Hareream teuing kudu meuli HP 1 juta teu puga-pugu.
kalau ngajingklak. Dasar nyakal aing mah kerja sama jeung si Mama Rabi, kalah menggawa petak.